Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Lydia Margareta ti kelas 11 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat sareng rerencangan kuring anu dipika cinta. Hayu urang sasarengan panjatkeun puji sinaring syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu Maha Esa. Tos urang sadaya terang upami tata krama teh omat anu penting dina kahirupan sapopoe. Tata krama atanapi disebut etika. Perwujudan tata krama aya 3 dina pergaulan. Nyaeta nu kahiji aya tata krama di lingkungan imah, tata krama di lingkungan sekolah, tata krama di lingkungan bararea. Sim kuring di dieu bade nyontohkeun tata krama nu aya di sakola. Nu kahiji upami urang mendak guru, urang teh kudu salim. Urang kudu sopan ka guru, boh diajar boh henteu. Karena tata tertib anu aya di sakola. Yeuh zaman ayeuna mah mun mendak guru teh lain salim, kalah ka mabur jiga nu kasieunan ku preman. Terapkeun atuh tata krama beh batur resepkeun ka urang. Tata krama mangrupakeun modal awal jeung ditarima dina makhluk sosial. Tata krama mangrupakeun mun urang teu gaduh tata krama, urang moal ditarima di lingkungan bararea. Aya kasusah mah hese menta tolong teh. Mun urang teu nerapkeun tata krama sadayana. Tata krama loba pisan contona, jenisna, manpaatna dina kahirupan sosial. Tata krama mun dilakonan bakalan gampang dinu pergaulan jeung dipikaresep ku masyarakat. Sakitu anu dipika hatur kusim kuring dipihatur kirang sareng langkungna nuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.